Ganti ya. Syekh Imam Abdul Wahab Asy'arani dina kitab Minahus Saniyah nyaritakeun wasiat Ibrahim Al-Masduli di antara dosa nu kudu ditobatan tina sisi batin teh maneh boga hate ngarasa jadi jelema sangsara dosa, ngarasa hirup sangsara dosa. Nah make jeung dosa anjeun teu ridho kana katang Tuan Pangeran, anjeun teu bungah boga Allah nu beunghar, dosa batin nu kudu ditobatan. Jadi hirup kudu ngarasa beunghar. Sia teu boga naon, boga ieu boga naon. Ning teh hirup kitu keneh. Boga Allah Subhanahu wa taala. Oh, leuleus saya teu boga duit mah. Mulapes beuheung ngalek-lek leuleus ngerakeun gagah mah ku takwa ieu nu garagah teh nu karari nu garagah teh ieu tuh karari beungeut-beungeut sangsara ieu nu garagah daek ngaji hebat cak Allah mah orang-orang nu karari teh nu diudag-udag ku malaikat rahmat. Neangan ayah hiji malaikat nu ku Allah diutus turun ka bumi neneangan majelis nu saperti kieu diudag sakieu sote cek jelema loba keneh malaikat.